Beruda Bandung panas-panas kieu si kami manggi tukang bakso anu bakso nate uratna siga kieu barudak bebeladagan. Berikut cek si emang nate ieu mah unik si bakso nate barudak ieu mah cenah si urat nate aya cekan siga kieu. Alah si aing mah ieu teh bener lada atoh henteu atunya. Jangga emang si kami meuli we teh 2 hiki heuh hargana teh cenah mung 10 ribuan sakieu teh. Barang pastikan nama kokeun teh eueuh si aing mah si cabe nate nikotin kaguruntulan kieu seketika si kami teh langsung sieun kitunya. Jangan lupa kalau ngebakso kayak gini kudu wajib misdasem saosna cing loba kecapna saeutik terus sambalna sing loba ame teh mantap atuh ya. Idik pa 50 juta kali barudak kieu teh mani ngeuna-ngeuna teuing. Risugan si kami mah rasana teh bakal be aja gitu tapi bener-bener ngeuna pisan barudak gurih nikmat terus si eusiana teh cabena bener-bener full pisan lada. Risugan si kami mah ieu teh moal ada teuing kitu si cabena teh bakal saeutik ternyata loba pisan barudak bener-bener ngagunduk di luarna teh. Tekstur bakso teh lumayan berdaging terus aya eusian dagingan oge ja lumayan lah ieu mah harga sakieu mah worth to try atuh worth it atuh nya. Liang cinya teu waduk ha. Ieu teh mendingan pisan. PTW ieu si emang mangkalna aya di Jalan Veteran dekat toko sapeda pokona mah teangan we lah di jalan eta. Wah pokona mah bener-bener kudu dicobaan rame ke si emang atunya. Urusan ti koronya mah tinggal syebor aja make cai ente lamun sadala kieu mah wah geus bener-bener menyebor ti koro si kami dengan baik bener-bener ngagelasar ieu mah. Lanjut jangan bakso di mana lagi ya?